abdi hampura diri rumah satu serdosa anu sakitu asihna kumaha mulang kenana bukakeun lawang hampura diri sangkan pinanggih jeung bagja upami sekmat tengah hampura niscaya hirup teguna salapan sasih lamina abdi dikandung ku emak dugikeun kasiksa raga manteu ngarasulah gubrakna abdi kadunya terlepas ti jasa emak nu pinuh ku rasa ikhlas teu sirik narohkeun nyawa abdi bisa bentak ku kanyaan emak capek tang nyarita ku asihna emak abdi hampura bukakeun lawang hampura diri sangkan pinanggih jeung bagja upami sekmat tengah hampura niscaya hirup teguna salapan sasih lamina abdi dikandung ku emak dugikeun kasiksa raga mah teu ngarasulah gubrakna abdi kadunya
terlepas di jasa nu pinuh ku rasa ikhlas tesirik narohkeun nyawa abdi bisa bentak ku kanyaah capek tang nyarita ku asihna emak abdi hampura